Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng seni petualang. Mual burung di pisono, mual burung di pisono, hate kuring, mual benang di bobodo. Lihat tentunya, lihat tuh, jadi lihat tangga ke dan tekotin urang gitu. Tas kumade. Buntutan. Jadi karena bangun ngalagu tuh maka buntut cokotan kecokotan pribadi kan ngamal tung gitu masak dia diudagan karena pupuh wawasan ayeuna sama asmardana itu tegas sama dirinya macana abdena baris tarik baris mendatar baris KPS gitu. Mun dasar mun nembang lah diajar cengkok na dina sunah dina naon yang mimitin apa? Ari cengkokna kum parasan urang. Oh gitu. Cengkok mah yang sama kieu. Budak leutik da bisa ngapung. Delapan buntutan. Iya geranya dah budak leutik bisa ngapung nambah tinggalieun ka mana deui teh pencokot tinggal sorangan kudu buntutan. Oh buntutan teh nu binu yang merek cokotin urang deui. Eta teh nu duit teh nu meh teh. Naning no nano rek rubuh noning nuni nanguni nangu nanu nunang nani aduh dodol di mana deui solali solali wah eng apa ngareunah Oh, da buntut. Buntut sabak atuh sorangan jang beal kawasul kitu. Pada Sama kaget mana nyilas maya. Oh, gak searching triliun ke teh. Lamasak ngamanaan sorangan. Mau aing-aingan, mau silih harengan, mudah kamajuan. An kita zaman ieu nya Bah. Zaman gerombolan. Zaman garombolan. Laguna seueur berarti Bah. Wah, lagun. Sama gandum irian tah merebutkeun gandum irian masih kene teh ning celak saem harita lagu gandum irian ke sekolah kelas 5 diadukeun di sekolah. Ngan ari abi pakaian seragam, ari batu seragam. Dina lagu mah eleh ku dieu. Emot keneh Bah laguna Bah. Ai eta mah ya mesti kenapa? Kumaha Bah? Tekad ngadegeun nagara Indonesia merdeka di Sabang katut irian hamo benang di kurangan irian muncan kacangking mata kadung ngalang layung ati rungsing berang peuting gering nangtu muarik sugema deh sapandang irian tan asup lingkungan RI Kesatuan Irian
Kulo jadi harapan masih ngada di jajahan di agamku anu lian dijaga di tohagaan kede kualanda di pagehan tetap cindak terbebas tina tuntutan. Kekajengan tukang beluk ngapain terus beda jeung aturan situ didinya dipepet diteleng ditolong gitu lamun eta mah beluk naon hulup kap testek tilu naon mentek urang teu tukang beluk mah ga ayeuna testek tilu dalam tirase dari ca namun rupanya gancang pan merenah ka ditu lamun kulkas testek tilu kap liur maka pangi masak Aduh, masya Allah. Coba. maka pangi matang jeung ajengan ari yang beluk jeung ajengan Idris ame sia kana masak sapnandar pun kami di sini belang Mang Uju aya teh.